ke Perancis jauh teuing, ulah ke Amerika jauh teuing, panghina Kangjeng Nabi. Ternyata di kampung Cilongok teh ratusan sebenarnya. Henteu kudu ke Perancis, anu tapi kan di boykot perekonomian Perancis sadunya, terutama di Timur Tengah, Iran, Arab, Mesir, wabeh anti produk Perancis. Lantaran manehanana geus mencaci maki Muhammad, termasuk di Indonesia. Teu kudu ka Perancis, William Marson teu kudu. Jelema anu ngridit eta penghina Kangjeng Nabi. Mun hayang nyaho nomor kedua jelema nu teu nyandung penghina Kangjeng Nabi. Tuh, kadenge ku celis ya.